aya di lembur kehadiran manehanana tiis eta bener-bener ahli thariqah ahli alu. Tapi lamun kehadiran seseorang kemudian hareudang jeung ieu ribut jeung ieu boga masalah atuh lain ahli Allah nu kos kitu mah ahli nafsu tah mah tinggal dicirikeun kitu bae tah mah aya di lembur teh bah zikirna ge moal diwadenge ka mana-mana la ilaha illallah woi nah mantep besi aya di lembur-lembur ngembang-ngembangkeun thariqah segala gandeng-gandeng zikir geus ulah ditutur fitnah tenang thariqah mah ngabagusan lain ngagorengan lain ngapitnah la ilaha illallah nuwikeun caritaan karakter urang Mekah anu ngalawan ka Kangjeng Nabi buang kawarah ka Kangjeng embung dirobah-robah sesembahan teh dengan cara nitah ka Kangjeng teh Muhammad coba sih neangan Quran ulah Quran eta Quran anu ulah sok nyaci maki pangeran kami ulah ngaganti pangeran sih coba Quran nu mana atawa ganti be Quran teh ku Quran buatan anjeun ulah make Quran nu eta aya denge Quran nu eta mah kedeung-kedeung nyarekan pangeran aing kedeung-kedeung nyaci pangeran aing teu betah aing coba eta apa ya Allah ya jadi Kangjeng Nabi titah ngaganti Al-Qur'an ya Muhammad janu baraheula ge sok ngagaranti nu teu akur mah di Injil ge diganti nu teu akur mah di Taurat ge dianti buka rahasianya atuh matak naon ya maneh teh pinter Muhammad ganti sih Quran teh ulah make Quran nu eta anu akur we jeung urang ulah sok aju nyaci pangeran teu betah ieu mah segala pangeran gaib lah segala pangeran Allah lah atuh nu aya beja nu aya teh tuh di Thaif nu gede ngaranna Uzza di urang di Mekah aya Lata aya Manat atuh urang kumaha deui pangeran tinggal milih we ulah sok dicaci maki pangeran teh kumaha jadi gunta diganti mana naonan pangeran ngaganti pangeran sih tuh kira-kira Muhammad ieu penang karuhun urang pangeran sakitu marodelna hayang nu kumaha deui pangeran teh we nu pangberat-berat teh dakwah teh ieu ngarobah sesembahan berat geus ngarobah sesembahan masyaallah karim nu baheula di Indonesia teh Hindu pangeranana patung Buddha pangeranana patung dan lain-lain sebagainya turun wali sanga ta eta teh nu pangberatna mah ngarobah sesembahan kuari balik deui di Indonesia kuari balik deui sesembahan teh masyaallah kurang-kurang nama ieu untung bae loba keneh model Kifudoli nu dakwah terus bae wah nyana mah teu kaburuna naon wah bae nyaho-nyaho meuli mobil bae hasil dakwah maksudna tuh ya Allah ya Rabb amin teh kitu sih aya bae alhamdulillah cenah aya Kifudoli teh tadina kula tilok ngeridit kuring ngagedean ngeridit teh tadina teh nyaho rukun wudu jadi nyaho tadina teh nyaho rukun salat teh eta dakwah alhamdulillah cenah kula ngeridit teu kabayar lah dibikeun we ka Kifudoli kena diteruskeun ku nyana ajudaekeun alhamdulillah nyana ge jadi bersyukur ja ka Allah malah mah sujud syukur jangan kiai tolol terus gitu mah teruskan kreditan ya Allah aduh ya karim iya karakter orang-orang Mekah bangkawarah seperti eta nitahan ngarobah Quran atau ganti Quran
turun ayat. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Bentuk lain bahasa teh istifham. Hari istifham nanya. Hari nu nanya maka kapan teu nyaho eta ngaranna nanya. Nanya mah teu nyaho. Urang di jalan teu nyaho, endeu karangkas. Pengkolanna teu nyaho nanya urang. Mang, pengkolan karangkas ka mana? Ka dieu ye. Eta ngaranna nanya. Urang teu nyaho, ieu makanan teh asing. Teu nyaho urang ditanya, "Ieu makanan naon ngaranna? Jeung halal tah haram?" Urang teu nyaho. Ngaranna nanya. Hari itu nu make tiung koneng saha? Eta ngaranna nanya teu nyaho. Tuh kan. Aya deui nu nyaho sabenerna mah ngan api-api teu nyaho. Ya, pun ka dieu. Padahal mah kabogohnyana. Itu make tiung koneng sebenarnya saha sih teh? Padahal mah di jero hatina sabenerna eta teh kabogoh aing. Nu mana? Tuh make tiung koneng. Nu mana sih tuh itu tuh bangunna geulis amat. Ji heueuh oge nya tah hayang kadenge heueuh oge na tah. Tiis asana kali. Bener nikmat perasaan. Budak teh geulis ieu teh saha eta? Padahal mah kabogohnyana tolol teh teman. Nanya tolol tah pokok situ teh. Jadi api-api teh nyaho padahal mah nyaho. Aya dina ilmu bilagah mah kos kitu. Ya Allah, aya deui inkari. Nanya aya istifham takriri, aya istifham inkari. Padahal mah nanya bahasana, padahal mah ieu teh untuk nganapikeun, ngainkarkeun. Coba ge. Faman lazzamu jalma nu leuwih zalim. Nanyakeun. Padahal makan Kangjeng Nabi nu ngomongna dititah ku Gusti Allah. Pan Kangjeng Nabi teh geus apaleun. Nu zalim eta jelema anu dibere wahyu teu daek nyampekeun zalim. Atawa dibere wahyu diganti wahyuna eta zalim. Kangjeng Nabi apaleun. Tapi ku Allah dibere bahasana bahasa istifham. Lain titah nanyakeun ieu Kangjeng Nabi eta teh nganapikeun, ngalainkeun, ngaeuweuhkeun. Sebab naon tadi pertanyaanana di luhur. Mad. Cak aing mah sia lamun endek maca Quran coba bae atuh ganti ulah Quran nu eta. Bukan gitu bahasana tadi. Coba atuh neangan Quran anu ulah nyaci maki ka pangeran. Atau ganti bae sita, ganti bae tuh Qur'ana. Kuari mah meunang buatan mameh da maneh ge bisa atuh mad. Anu nginaheun Quran teh henteu nyaci maki. Kabelah dieuna teh nyaci maki pangeran. Jadi anteng urang pangeran eta keneh. Kadua ulah osok nyarekan anu mabok, abe urang peing we terus kan ngeunaheun. Nomor katiluna bangsa riba-riba segala kreditan ulah sok diharam-haramkeun si mat. Eta bahkan kebutuhan urang teh mojang ngaji. Urang kan beli motor ngeridit kan bisa ngaji urang. Beli mobil sarua. Ulah sok diharam-haramkeun si mat. Masa kos kitu teh bunga-bunga bank segala lah tuh biasakeun bae si mat. Neangan di bae tuh Quran nu anyar, nyieun deui. Nu ulah aya haraman sih. Heuh, aduh kabeh meunang bae tuh kabeh meunang, nyogok meunang tah Quran nu eta tah nu hayang mah tah. Quran tuh nu Quran di Quran teh anu nyogok meunang, riba meunang, bunga bank meunang. Teh tah ngabohong meunang eta nu kitu bae tah Quran tah geurah. Coba neangan nu kitu tah, nyieun bae ku sorangan. Ulah ieu haram itu haram. Asa teu puguh tah Quran nu eta mah. Teu puguh asana. Sudah tidak serasi lagi di Indonesia Quran yang itu mah. Cari atuh Quran yang lain. Kuari gosara itu ngomongna tarolol kabeh mahasiswa goblok. Iya. Sudah tidak akurat atuh Quran yang dulu itu dipakai di Indonesia. Wah tuh ortodok dong kita. Hayang deket bae kan jelema sesuaikeun ku aing sumut teh sih. Ye goblok tuh budak ngomong. Tapi apa kos gitu?
Sudah tidak ngepas lagi Quran di Indonesia. Kapan kita bisa membangun? Kalau pakai Quran yang itu ayam tuh kagak bisa dong. Jangan pakai Quran itu dong. Ya, Quran itu ayam mau kagak ayahnya nama tuh orang kampung Melayu merenya. Iya, kagak enak dah. Dia ngedengerin kagak enak. Jadi kita kagak bisa ngebangun kalau Quran itu ya haram lagi ya kagak enak itu mah. Kita ngeridit ya haram, kita ngambil uang bank kapan enaknya? Ya, udah kagak enak dah Quran itu kita ambil lah Quran yang baru dah. Bikin coba suruh Kipu Dole bikin Quran yang baru coba tuh. Carolo coba kuari garoblok. Aju kiaina nurut bae deh. Ya kiaina ceramah anak kos gitu. Ya, ayo darurat teh mah tuh tenan ngeridit. Tuh masalah sih. Eta kan kebutuhan. Orang kan lamun teu boga motornya sorangan kan hese. Teu boga mobil kan hese. Masalah lah pokoknya proposal atuh ka pemerintah terus, kredit atuh terus. Harapan ya nama. Aku anu eta ngeunaheun tah. Asana lalega perasaan. Ku anu eta malah lega aja. Ngan ke di akhirat sia dibeulem tah lalega rasakeun ku sia tah. Urut di dunia lalega tah kuari tah. Masya Allah, sakedeung doang ge ieu di dunia maki mak amat. Sakedeung anu nyeunan proposal bae tuh jang pondok pesantren, lain ulah, ngan lain ngaji gitu maksudnya. Eta mah jang sekadar dunia. Menang 10 20 tahun ditinggal. Aju di itu di jero kuburan, aju di naon gitu ngaranna dihisab. Tah ada sieun urang mah kitu. Tawa dagang make modal tibang. Ngeunah dagang 10 20 tahun maju ditinggal. Ya, di jero kuburan kan disiksa. Emang ngeunah. Kuari urang ngeridit geunah. Motor ngeridit, mobil ngeridit, imah ngeridit, gincu ngeridit. Gincu ge kan gincu mending mun warna beureu mah coklat. Masya Allah. Aja dipake ku salakina tolol. Ngeridit di kafe. Aja di akhirat jadi siksa. Naon geunahna? Maning ditapaan baik kuari urang dasar rempit cetik. Tapi orang di akhiratna kalem tenang. Mantek neangan pamajikanana nu tadi teh tah ngomong. Mun urang dek ngeridit teh kalah, ulah sok aja ngeridit kitu Kak. Dek ngeridit naon ieu? Ngeridit motor lah, Kak sapira motor. Mun dek mobil Kak. Ya, pamajikan goblok. Tah. Ieu geudaheun urang boga pamajikan bisa niiskeun hate salaki Kak. Geus ulah ngeridit. Urang moal kebel hirup di dunia. Panjang partai ngaji ka ditu lah. Ngaji urang bisa ngeteng kene aya kene angkot. Geus bae urang angkot bae lah. Lain kitu aing motor mah daripada urang ngeridit Kak. Ngeunah ge cak urang tapi cak agama Kak. Ih teu ngeunah sih jadi bisa ceramah. UMZ teh pan ganti na pula Kak. Eta geunaheun kan. Eta sia nyadar mah. Nah, geunaheun da urang mun boga pamajikan bos gitu. Tapi lamun kieu mah, Kak, ngaji urang kana angkot bae cara batur bae sih, Kak. Kita urang taekeun taraf hidup urang, Kak. Ja bisa atuh urang ge ja batur ge bararisa meuli motor atuh. Lah sapira make KTP doang. DP-na sabaraha? DP-na sabaraha? Oh kan, si eta mah ahli jasa kana DP. Kadang geus sia-sia. Itu emang pinarakeun mah kos kieu. Nyahoan jasa. Tuh, iya. Nu tadina titah neangan Quran nu sejen atawa ganti bae. Mantap ka dieuna. Faman lahu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Lain nanyakeun saha anu leuwih zalim lain sebab neangan anu leuwih zalim aja ditanyakeun ge moal aya eueuh hiji jelema anu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba tibatan jelema anu nyieun kabohongan ka Gusti Allah ngabohongkeun ka Gusti Allah majar teh
aya pangeran salian ti Allah eta tanu panggede-gedena jelema zalim. Lamun hayang nyaho jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu dijieunna ku Allah tapi nyembahna lain ka Allah pangzalimna. Sakali deui BKD ku Cilisya. Jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema nu dijieun ku Allah tapi nyembahna ka bayu ka kayu tapi nyembahna ka batu. Eta nu pangzalimna. Nyembah ka kayu ka batu bakal geus jelas. Aya deui nu nyembah ka jabatan. Eta jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu boga sesembahana jabatan. Nu pangzalim-zalimna mah jelema nu boga sesembahanana teh harta. Meme hudang geus kitung duit. Meme hudang. Nya nama nyana ye mun keur hees dibere duit dihitung bari peureum. Eta jelema tolol eta. Komo hudang mah kan kulator geus hareup. Geus poho ka salat, poho ka zakat, poho ka sagala rupa. Eta kan upang zalim-zalim nama jelema nu mangeranan salian Allah. Boga tekadna ge urang lamun teu boga ijazah mah hese dahar. Maca 2 kali syahadat sia. Emang ijazah nu mere dahar. Tuh, urang lamun henteu boga jabatanan, teu kumaha jabatan pake tatanggelan ku manehanana. Jabatan cinta tahta pake tatanggelan eta. Mun hayang nyaho ka jelema nu pangzalim-zalimna, tah jelema anu diciptakeun ku Allah, nyembah lain ka Allah, nyembahna ka patung, nyembahna ka kayu, nyembahna ka batu, nyembahna ka jabatan, nyembahna ka harta, nyembah ka salian ti Allah, boga rarasaan bahwa eta teh boga kekuatan. Rarasaan teh harta boga kekuatan. Rarasaan teh dunia boga kekuatan. Rarasaan teh jabatan boga kekuatan. Asa aing sagala rupana boga kekuatan. Patung boga kekuatan. Harta ka keris. Keris ieu mah mantak dipandian bae wae. Teu meunang sambarangan ieu memandianna ge. Kudu tanggal 12 bulan Maulud bae. Jeung dipandianna ge kudu make endog 7 rupa endog. Masya Allah karim haju dihuutan saeutik pakai kembang 7 rupa kembang haju bandianana ge ieu mah kudu sareupna teu meunang sambarang teu meunang kadeuleuan ku sasaha jeung kudu sataranjang mandianana ge teu meunang make pakaian. Ya Allah ya Rabbi atuh saya jurig hayang kos kitu kumaha atuh teu kos kitu percaya bahkan aya nu percaya ka cincin sagala lain sambarangan jadi mah cincin. Iya pernah dicoba aya awewe ditanya, "Aju, teu daekeun nembala." Belum tahu dia. Sekali deui nanya, "Teu daek nembalan ge 3 kali sama jauh utama." Ka 3 kali, teu daek nembalan ge mah diketrokeun. Jaga. Bener-bener eta mengudag-udag lain alaga. Masya Allah. Diudag terus sama. Cincin manjur biasa parah biasa. Lalu layak jaho cakangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah. Faman azamu. Mal aya jelema nu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tibatan jelema anu ngabohongkeun ka Allah. Pajar teh aya pangeran salian ti Allah. Padahal mah pangeran teh anu nyieun langit bumi katut isina. Allah lah. Anu urang kuari dihirupan ku Allah, sakadeng deui urang di maotan ku Allah, bakal menghadap ka Gusti Allah. Kunaon nyeun sesembahan salian ti Allah? Patung, kayu, batu, dunia, jabatan, cincin, segala keris dan lain sebagainya. Cenah kiai, aya tapan para wali mau keris. Hayu kumaha? Lain neangan kerisna datang sorangan. Henteu percaya ka keris. Sakumaha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam diberi tongkat. Emang hayang Kangjeng Nabi henteu. Diberi tongkat sebagai tanda kewalian. Kangjeng Nabi Musa sebagai tanda kerasulan. Sebab di dieulah engke bakal timbul wahyu-wahyu Allah. Kumaha sakahayang? Ti Allah. Apa percaya karena tongkat? Tidak Allah.
Jadi orang kuari lamun boga keris kos masalah. Ngan gosok di pandian. Kalau di pandian atuh keris di pandian anu hubunganna teu mandi. Teu kira-kira. Masya Allah. Tak ulah, geus bagus banget ulah. Geus bagus mah ulah kos kitu kos. Aing tapa cenah teh waduh di kuburan eta ngarep-ngarep datang keris teu datang keneh bae. Sugan aya batu atuh nu ragag jaeuh. Heran aing padahal geus 40 penting sugan aya batu atuh bebeja ka urang tek ragag gitu batu badai gitu. Langsung ka huluna habak. Padahal napaan nu kos kitu. Tapak mah lain kos kitu, tapak mah ye. Nu tadina urang can ngaji teu daek salat barang ngaji urang tapa hasil tapa urang jadi daek salat eta hasil tapa tangan nu tadina urang teu daek berjamaah hasil ngaji tapa 2 jam tapa teh diuk kitu keur tapa ngaranna bari ngawudukeun tadi saya teh tah hasil tapa na teh haju hayang berjamaah eta tapa nu hebat anu tadina urang teu hayang sedekah barang mantes tapa daek sedekah nu tadina urang takabur barang urang ngaji jadi tawadu eta hasil tapa ngaranna terus ka belah dieuna cenah bejana Kangjeng Nabi maluhur teuing meureun nyarita Kangjeng Nabi mah para wali we atuh ieu teu penting teh mentang mata nya mah tarasare tafakur ibadah ka Gusti aing nurutan ti penting teh salat atau maca sholawat eta hasil ngaji aya hasil na kos ieu mah lain keur mondok mah tawadu barang jadi kiai takabur itu bisa ditanya ku masyarakat tadi nama aja keur susah mah nyana teh tawadu barang boga mobil kacana ge nutupnya hideung di kacana Masya Allah kali jadi berubah barang jadi kiai teh tadi nama kerja norekat mah itu jelema teh buat tawadu barang norekat kuari teh jadi takabur. Kok jadi kos gitu sih? Tadi nama kerja norekat mah itu bagus jelema teh, tapi kuarina. Aing liwat terek nanya, ya ahli Allah ya. Ya, si amun hayang nyawa kawali ge aing ya. Cek masyarakat kok jadi tolol gitu. Tuh, jadi berubah urang kata ibu hese. Kuduna makan hai torekat mah ulah nyaritakeun bisa hiberna ulah nyaritakeun nyaho ka alam gaibna ulah nyaritakeun soal kos kituna berubah jadi hebat ibadahna berubah jadi bager tiis eta kan mun aya di lembur kehadiran manehanna tiis eta bener-bener ahli thariqah ahli alu tapi lamun kehadiran seseorang kemudian hareudak jeung ieu ribut jeung ieu boga masalah atuh lain ahli Allah nu kos kitu mah ahli nafsu tama tinggal dicirikan gitu bae mah. Ayo di lembur tuh bah zikirna ge moal di wadenge ka mana-mana. La ilaha illallah. Woi. Ieu mah guru tarekat nanding dirantai gua. Ieu kan cenah zikir atuh zikir teh sia bae heulana ulah ngajakan batur ieu tah tetangga aing jadi huntu goblok. Zikir mah zikir bae kudu kitu. Ja abuya kurang kumaha luhurna ja teu kadengekeun aya fitnah. Ja aba ucu dicaringin kurang kumaha luhurna ja teu aya fitnah. Tuh, ja kiai anu di Garut ajigan imam ja biasa bae. Kunaon kuari ahli tarekat jadi fitnah pagandengan ku zikir. Eta tangga nu kieu bae ngomongna. Masal malam Jumat baca nyilip kiai. Zikir buaneng atuh milu bae teu hayang aing jelema ge jakos kitu cenah ieu atuh mamang meureun nu salah nyana nu salah geus bae mah cara mun ke malam Jumat zikir teh geus golok je pana jure kieu tuh fitnah ngaranna eta lalaunan bae sih zikir ulah suka dengi ku batur matak naon lalaun kan kita tangga teh kaget itu si naon cah harewosan gitunya minimal kan nyana nempo di jandela jadi ai gandeng mah kan greget batur ai kitu mah harewosan kan aing penasaran naon nu diwirid sih kan gitu kan
Nyana ke nurutan di imah. Tanyakan ku pamajikan, Kak, itu naon jaki kituan. Tetep baik. Lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah. Lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah. DPR lantaran kuari nu nyekel tahta DPR lain ahlina. Encan marejihna jadi DPR, jadi fitnah di masyarakat. Bae lama jadi DPR teh rapi. Komo petilu mah kan ngaraji ka dieu ka Abah. Zaman Haji Said almarhum, zaman Abah Haji Suud di dieu. Minggu teh DPR teh mereka kopiah, mereka batik, mawa kitab DPR petilu. Bu di Tangerang lamun aya petilu teu make kopiah dicerekan ku jana. Ini partai Islam, bari ngebohong-ngebohong. Jangan makan sedep kan. Kuari mah DPR teh ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tuh kah? Ieu mah keur carita mangga bae teh mah haknya na. Ngan deku kumaha percaya orang ke DPR. Sebab dicekel lain ku ahlina. Eta keur carita di negara. Terus kalau hurna sabodo sia teh terus ngan toser doang. Iya kuari agama dicekel lain ku ahlina. Atuh mah beres. Kuari toriko lain dicekel ku ahlina. Toriko mah urusanna gaib. Batin, ulah kudu disebar-sebar. Engke jelema nanyakeun sorangan. Lain disebar ke marilah kita ijazah tariqah kubro tariqah kubro aju nu ngomongna setuk tariqah kubro sarariah jasa tuh kudu tariqah mah langkahnya na bertariqah ucapannya na bertariqah pagaweannya na bertariqah. Sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, teu kudu dicaritakeun jeung lain kos kitu toriko mah. Engke naranyakeun eta si jelema bagus amat. Bager amat. Ngan kikituana ulah yang dibaguskeun ulah dibageukeun ieu mah dampakna. Bagon urang lamun kos kitu mah aing kos kitu hayang dibaguskeun atuh ngaranna tah mah lain toriko. Sarehatkeun. Terusin ibadah ka Gusti Allah penting mentang mata aya jelema anu perlu ditulungan ribut ulah bola milu lain bidangna kenaya antep urusan dunia mah mangga bae urang mah kuarikeun geus beralih gadadahan syariat urang melalui thariqah urus bae heula thariqah engke jadi perhatian manusia kok beda sih beda kadeuluna lain deui anu datang ge Waalaikumsalam. Abdi teh bade ijazah thariqah. Ih, atuh sanes ijazah thariqah ka dieu teh. Sakaliman teh, 2 kaliman teh. Terus lamun endeg teh mah dititah anu heula lamun nurut karak. Bener berarti. Ieu mah lain. Waalaikumsalam. Abdi teh bade ijazah thariqah. Wah, emang ieu mursyid. Entos ulah ka mana-mana. Teu aya deui nu mursyid jual ti abdi. Bahkan haji nage kuari geus digelaran haji mursyid. Abdi ngaranna haji mursyid, gelarna gelar mursyid, abdi teh geus mursyid, geus pang mursyid-mursyidna. Bejaan masyarakat kabehan. Tarolol goblok, tolol boloons. Naon ieu tah? Ai, fitnah. Tenang, dari kobah. Nanti itu nage. Di mana-mana dimarahan, ulah marah thariqah. Di mana-mana batur teh silaturahmian. Di mana-mana batur ngomongkeun, ulah ngomongkeun. Eta thariqah. Ieu mah lain. Batur encan marah can goblok. Teu bisa sia teh jadi anak buah aing. Goblok sia mah, sujud sia. Sujud sia, lamun teh sujud awas sia. Ku galedeg sia. Thariqah si kos kitu. Enak. Nah, mantek besi aya di lembur-lembur ngembang-ngembangkeun thariqah segala gandeng-gandeng zikir geus ulah dituturkeun. Fitnah. Tenang thariqah mah ngabagusan lain ngagorengan lain ngafitnahan. Teu meunang ngajakan thariqah mah engke loyog sorangan hayang wauh ka Allah urang teh ka mana aya neanganana. Waalaikumsalam. Abdi teh ngaos entos di anu santri atuh boga ngan hayang wauh ka Allah.
Itu bisa wau ka Allah baca kula lagi can wau ka Allah. Gitu toriko ieu lain. Ya yang wau ka Allah makan. Ai can wau ka Allah mah tuh hararesen hanaon ge. Ya geus bertetangga jeung Allah. Da ubal-ubal ngabesa di budak jeung Allah. Sial dah kuari toriko. Aduh ya Allah ya Rabbi. Eueuh digelar-gelar kos itu da aya toriko mah batin. Geus batin deui. Deuleu guru-guru urang nu baraheula. Engke gerak kanyahoan toriko mah masyaallah karim. Can gerak. Gerak teh kanyahoan atuh hese nebak toriko mah urusan batin. Henteu kudu dipang-pang silsilah. Ieu budang ti anu tu juru mursyid pendi segala. Podol seron ku itu dimursyidkeun. Masyaallah. Teu daekeun toriko asli ibadah ka Gusti Allah. Ngawaukeun diri ka Allah teu kudu kanyahoan ku makhluk eta toriko. Engke kanyahoanana langkahna jeung ucapanna jeung tingkah kok berbeda sih jeung nu sejen. Mana berbedana? Hiji teu daek kredit. Kecuali neruskeun. Sial jasa toriko goblok. Dua dibere ku pamarentah badaekeun ari toriko. Moal daekeun. Wajen ku kumaha ge. Ulah nyaritakeun haram atau teu kudu nyaritakeun haram jeung halal. Sebab naon batinna geus teu narima. Ya lamun aya kiai masih kene noriko masih kene narima duit pamarentah lain toriko teh batal. Wayab tulu toriko tuh. Batal. Bahkan lain toriko na kiai na wayab tulu kiai batal. Jadi walungsur ila salian kiai wa huwa bajingan. Mas gitu eta. Ngan lain berarti ulah ieu keur carita kan keur carita toriko. Itu mah enggak baik. Dik yen proposal lo masalah. Emisin dek atuh kehalangan kukula tuh biasa bae sih. Nah jangan ngomong silaturahmi ka Ki Uci. Atuh lu saya wanita henteu henteu. Mere teu sia kae. Kecuali mere kiai menang proposal hasil alhamdulillah 100 juta. Yang kiai bae ya 30 juta. Jieu tuh kabeh bae sih. Ulah. Tah, ieu keur carita. Sanu leuwih zalim. Moal aya salam dunia di masyrik tepi ka magrib nu leuwih zalim batan jelema anu nyin kabohongan ka Gusti Allah dengan ngabangsakeun syirik ka Gusti Allah yane nyin sesembahan tina kayu nyin sesembahan tina batu selain eta ge nyana masih kene nyin sesembahan nu lain etalah nu paling zalim au kadzdzaba bi ayati mulai jelema nu leuwih zaliman nomor kaduana wali jelema tibatan jelema kitu nu ngabohongkeun ka ayat Allah ngabohongkeun ka ayat Allah padahal mah dina Al-Qur'an tendek naon aya kabeh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an urusan perpolitikan pakai Al-Qur'an ketika jelema ngabohongkeun kana politik Al-Qur'an dipake lain politik Al-Qur'an eta lah jelema nu pangzolim-zolim. Carita perekonomian kurang kumaha dina Al-Qur'an nek nyaritakeun langsung dina Al-Qur'an asal bisa terjemahkeun ku Kangjeng Nabi melalui hadisna diterjemahkeun melalui ijma ulama hayang sabaraha juz kitabna nyaritakeun tentang perekonomian yakni muamalah. Nah geus aya dina Al-Qur'anul Karim kuari teu make kana aturan Al-Qur'an mun hayang jauh pang jelema-jelema puang zalim-zalimna tah
haji kudu make aturan Al-Qur'an, tah bos kudu make kana aturan Al-Qur'an, tah jawara kudu make kana aturan Al-Qur'an, tah kiai kudu make kana aturan Al-Qur'an. Pokona mah jelema kabeh kudu make aturan Al-Qur'an, dilebab ku amalana eta jelema pangzolim-zolim. Benge ku tulis ya. Ulah dibejakeun ka batur. Jas ge kitu ieu. Sikudu beja ka batur. Tah ieu Al-Qur'an tah. Aduh, cenah aing kadung seminggu ieu ngaji. Sanu nita. Kadzdzaba bi ayat. Mun dayang ya jelema naon pangzalim-zalimna mah, jelema anu dagang karung teu make aturan Al-Qur'an, nyokot di pabrik dengan cara nyogok pangzalim-zalimna. Ulah neuleuh ka dieu. Tenang wae, tenang. Oh, pangzalim-zalimna. Oh. Masya Allah, Karim. Pangzalim-zalim nama jelema anu dagang, teu make aturan-aturan Al-Qur'an online. Online. Teu make aturan Al-Qur'an apa? Ya, online itu mah gitu, barang-barang batur cepret, barang nu batur tat. Jeun we harganya nata langsung di online kan urang pesen lain nu nyana kirim duitna geus aya duitna karak dibelikeun duit eta kan lain nu nyana dijual ku nyana kecuali langsung ini punya orang harga dirasa dari sananya sekian saya cuma pelantara aja mau langsung silakan mau melalui silahkan melalui saya silahkan cuman jelaskan harga dari sana segi sekian. Jadi kalau melalui saya, taruhlah saya kasih atuh buat ongkos pulsa. Ya, eta halal bos itu mah. Eta tina segi manajna, adapun barangna kudu dijelaskan deh keaslian, model kos gitu dan lain sebagainya. Online eta mas meragukan. Kuari mah kiai nu dagang online. Nu boga showroom HP kiai, nu online nage kiai, nu ngajakan nage kiai, anu ngajakan narakan nage kiai. Kiai. Lain padu sia. Kiai ya Allah. Kamana urang kuari mun tayang. Cik Imam Jalaluddin Rumi mah ketika seorang bayi lahir ke dunia, seorang bayi mencari ibunya dan hafal betul bayi itu tentang rabaan ibunya. Mengharapkannya hanya cuma susu ASI. Tenang seorang bayi ketika ibunya menyusuinya, hafal dia. Naluri bayi teh nyaho, etalah orang. Masya Allah. Gede saya ti kebutuhanana geus lain susu tapi kuari mah roti. Dibere jelema umurna 5 tahun kita nyusu ka indungna moal da itu. Umur 5 tahun. Ya. Ceng nyusu ya, ceng susu malum ampun. Tapi lamun geus kolot di kos Haji Pendi hayangna nyusu bae. Tawa sial nih, tawa orang goblok tawa. Tawa teh dititake aya jahe ge main toel-toel bae. Nyusu dong, goblok kan. Iya mah orang bangkawareh mah orang. Langsung kieu cek Imam Jalaluddin Rumi, kuari makan kebutuhanana teh roti. Umur 10, 15 tahun kebutuhanna roti di negara nyana. Di urang mah tuh lain roti dangder. Di urang mah tuh baheula mah asal geus non gitu ngabubuy dangder. Waduh, masyaallah aja bete teh bete. Urang ngadege bete teh asana ieu nya naon ngaranna mun kak bulu bete. Ieu mah dangder tolol. Tah, kuari kebutuhan beda. Nah, ketika jelema keur orok dibere roti terus we dijejal-jejal roti paeh ku roti cek Imam Jalaluddin Rumi
kitu kene jelema nu dewasa dikeseh-kesehkeun kita nyusu ka indungna emang teu beukieun geus teu beukieun dipaksakan bisa paeh ku susu ya teu betaheun letahna geus lain deui. Nah Allah nyieun seperti eta kebutuhan pribadina teh geus ditendeunan ku Gusti Allah. Letik butuhna susu can butuh kana roti gede seetik hayang roti tapi ulah loba teuing. Ketika dibere roti atawa cawa Ambon sok bade kieu paeh ku cawa Ambon. Orok dibere cawa Ambon sok bade kieu teh. Ayo sia dilalap-lalap. Heuy hadahar pabetere lintu. Ayo betere lintu. Dah. Kita kolot budak di pokok situ. Ngaji ge sarua orang cak Imam Jalaluddin ngaji ge sarua ari nu ngajina orok mah ulah jero teuing lantaran engke ka dituna sakumaha orok mabok roti. Ieu bangsa marabok teh mabok ngaji ya jadi kos ieu. Iya cak kula mah mabok ngaji sia teh mah. Ngaji kan milu bae jeung kula terus bae malam salah semiluan cuma seminggu milu bae. Ngan bangunna kos nulang-leng teh. Kula ge sok mikir apa aing salah ya. Ingat ka surah Jalaluddin Rumi. Ini meureunan mabok ngaji ka jeung kumaha. Jalangleng sia teh kadeung. Teu nyadar teh kitu tah. Sesuaikan jeung kebutuhanana. Sebab jelema teh kadar na sakitu ai urang mah ku ari geus rada deres. Deres kumaha? Urang mah iman ka Allah. Berarti kan eta teh iman makan qalbu mata hati urang geus muka. Urang geus percaya ka Allah nu maha gaib, percaya ka Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah, percaya kana surga, percaya kana neraka. Menang saha eta kos kitu. Disatukakeun urang aya jelema nu palinter, disatukakeun urang aya jelema nu garaga, disatukakeun urang aya jelema wah hebat, tetapi teu percaya ka urusan ketuhanan Gusti Allah. Percaya karena karasulan Kangjeng Nabi moal bisa dikumaha-kumaha sebab teman mumukakeun jeung nutupkeun Allah yang akan sadaya-daya ka Gusti Allah tinggal ulah mikirannya anak pikiran urang bae alhamdulillah masyaallah urang mah ku ari Gusti diberi iman nu asli iman ka Allah neuleuh batur mah pangeranana teh kayu pangeranna batu pangeranna jabatan pangeranna tahta pangeranana duit. Segala urang mah alhamdulillah. Manta kieu ngaraji ka dia emang baroga duit hati. Aing nyahojasan teu. Sakira-kira ieu baroga duit jamal ngaraji moal. Puncak kajen kumaha ge. Ka Bali ka ditu. Berkat teu baroga duit ngaji. Manta susah teh ya kudu bersyukur ka Allah. Sujud. Sujud syukur alhamdulillah Gusti abdi dibere susah. Tambahan deh Gusti susah abdi supaya getol abdi ngaji ya. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Masyaallah. Eta tah nu leuwih zalim orenganan jelema eta. Tijaho ka sesembahan. Au kadzdzaba bi ayati. Kugu geus aya politik teh nu ngatur Al-Qur'an tapi dibohongkeun. Nu ngabohongkeun kana aturan politik Al-Qur'an eta lah jelema anu pangzolim-zolimna jelema. Padahal mah aturan-aturan perekonomian geus aya dina Al-Qur'an, tetapi kurang diabaikeun make aturan nu lain Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolimna mah. Padahal mah budaya geus aya dina Al-Qur'an, tetapi teu make kana budaya Al-Qur'an. Mendahan urang make budaya urang eta nu pangzolim-zolimna mah. Moal aya nu pangzolimna eta geus cukup dina Al-Qur'an. Jelema teu ngabohongkeun ka Al-Qur'an, teu make sarua. Sarua doraka beneran. Ya Allah ya Rabb. Au kadzdzaba bi ayati atawa ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Masyaallah karim. Deuk naon deui dina Al-Qur'an ja aya kabeh. Tadi urusan anakan katauhidan. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Urusanana katauhidan, kapangeranan,
teu percaya pangeran teh Allah diganti ku kayu ku batu diganti ku bangsa benda-benda iyalah jelema buang zalim-zalimna. Nomor kedua teu percaya ka ayat urusan anak politik ekonomi jabatan jeung sajaba hukum-hukum teh geus lain make hukum Al-Qur'an make hukum-hukum meunang nyieun buatan Walanda meunang nyieun buatan manusia dipake dituturkeun eta jelema nu pangzalim-zalimna nyadar urang ya Allah ya Rabb kudu kumaha atuh ieu jakos kieu tah nu panghebat-hebat makan jelema nu nyadar jelema teh lamun teu sadar padahal masalah ieu jelema edan ngaran geus kajen tama urusan negara geus kajen tama urusan perekonomian gede kuari mah nyadar diri bae nu panghebat-hebatna papan cek Imam Jalaluddin Rumi urang nyeungseurikeun ka diri urang eta hebat ulah kabatur nyeungseurikeun ai urang teu diseungseurikeun ku urang-orangan diseungseurikeun urang nu hebat bae Imam Jalaluddin Rumi teh sok senyum sorangan seuri sorangan nyeungseurikeun awak sorangan eta nu hebat mah sok geura temen pisan Haji Pendi kieu bae seuri sorangan kasenyum sorangan eta teh ulah disangka error eta teh wali eta kos ngan labas tetep kudu bakal grogol kan kuduna makan kieu urang teh ya Allah ya Rabb geus ulah pikiran batur ulah politik ulah di pikiran ekonomi ulah pikiran budaya ulah pikiran dunia pemerintahan dunia gitu per DPR-an per MPR-an dunia perpolisian per TNI ulah urang mehelanan awak geus sabaraha taun sia teh awak hirup di dunia geus aya kan 60 tahun saeutik deui ka target Kangjeng Nabi mun kurang mun leuwih terserah geus loba babaturan sia awak anu geus barawi ka alam barzah jadi gagah-gagah ge tetep bae sia teh bakal bae tetep bae kajen kukumah ge eta teh pasti jas aju ieu kuari neuleuh sia awak kuduna makan geus lantip ibadah ka Gusti Allah umur sakieu geus ulah aya kegiatan-kegiatan urusan-urusan bangsa nu teu paruguh geus wajar sia teh ngadeukeukeun diri ka Gusti Allah geus ulah loba kegiatan da geus kolot meureun dahar sanajan teu puasa ge nya etika pake ulah jukrem-jekrem teuing nya geus kolot ieu geus atur meureun waktu teh jam 7 jam 8 ka masjid salat duha terus kabelah dieuna meureun manteh salat duha teh meureun sajuz bae mah maca Quran atau maca sholawat pantes awak sia kos kitu tah engke terus berjamaah memeh zuhur teh minimal saparapat jam deui ka jam 12 geus aya di masjid kadahanan sajam deui mah atau setengah jam pantes ya awak kitu kene asar komo magrib setengah jam deui saparapat jam deui geus aya di masjid ku pantes ya Allah geus di magrib mah ulah balik ka isya tungguan naon mantak naon dimaca-maca sholawat atau zikir maca Quran sia mah geus kolot ulah ibrag-ibragan cara nu ngarora geus beres salat isya geus beres witirna karak sia balik ka imah geus ulah loba omong brek langsung sare jeung geus kolot ieu maksudna engke jam 1 hudang deui eta bae ngamalkeun ayat suci Al-Qur'an wa minal laili fatahajjad bina nafilatal laka asa nah geus itu ulah ngan sakadar dongengna bae ieu teh tahajud teh 2 rakaat atau 4 rakaat tuluy neuk sare deui saeutik sare deui ke hudang-hudang subuh kitu sia awak pantes lamun kos kitu jaga kolot gua hari masa balikna ajuk ieu hei sia kuduna makan kitu tawat aja tapi sia ieu isuk-isuk ajuk kadeuna sia mah tuh mutak-metak kos karang itu keneh bae jeung sarikeun awak barang tolol sia awak goblok tolol ji batur bagi saya di masjid zuhur teh atuh sia masih kene main catur kan sia awak goblok tolol di kampung
bari mawa kampak letik urangan. Si awak goblok tolol. Masyaallah si awak nggak denge di ditu aya awewe salakina mawa terus siapan eta pan geus dirong bae. Sakumaha ucing garong. Masyaallah. Pares. 3-7 ge geus teu diondang deui datang bae ka ditu teh horenganan lain deuk lahlil. Tama deuk ngintip bae baru ka ditu. Matang puluh ge geus ditanyakeun bae iraha matang puluh. Jaka tatangga mah nu payah teh tilok ngomong geus kitu. Horenganan aya herongan deui takan seung-seurikeun awak. Ih si awak goblok tolol. Tira gaji siapa nyawa. Kuduna makan jeung seurikeun awak sorangan. Batur jujur. Kuduna mah seuserian teh ih awak ai batur bisa jujur, ai sia teh bisa jujur kunaon sia ke batur ka surga sia ka neraka. Tah kudu bisa kitu tah. Hirup teh tah di sekolot mah sebenarnya mah kos kitu. Insyaallah batur mah bisa ngaji gitu ai sia teu daek ngaji. Sakalina sia mah ngaji teh ka ditu ditihang bae. Maksudna lawan abeh nyalande bae gitu. Aya nu teu ditihang ge tapi pan kos kitu tah mah. Tah lain ngaji tah mah kos kitu mah. Setor beungeut bae abeh pajar. Tah awak seungseurikeun kan. Jawab sia. Dibere 24 jam ku Gusti Allah sampai sapenting teh tapi henteu pernah maca ayat-ayat aca. Kadahanan atuh sajus awak sia teh ya Allah ya Rabbi sedengkeun anu bakal nungtun di akhirat teh pan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ayat suci Al-Qur'an teh engke teh pan teh wujudkeun bakal jadi jelema kasep teh bakal. Haju ka urang teh nu nungtun bae cek urang cep deuk ka mana kasep hayu ka ditu hayu. Ieu saha hayu. Engke ieu saha. Adi teh Qur'an teh sok dibabaca masyaallah karim. Orang ieu Qur'an sok dibabaca eta nungtun urang terus mau ka surga kan inaheun kana hatena. Ya Allah. Tuh. Cak aja pe dia sia teh ditarungtun ku saha sia. Tuh kami mah boga ieu. Aing mah jauh nungtun. Nah, tuh keur di duniana domino malul. Tungtun ku sia domino tah. Bener bae balak genep datang. Hahaha. Ini Pepen ya. Hahaha. Ini siapa? Ini temanmu. Siapa eta? Opatan bete di juru. Iya. Langsung dicekel bae. Kaman ayo jahanam. Ye atuh daerah lain ye. Geus disadiakeun tempatna di jahanam ayo. Masya Allah. Mereka bulu aing mah. Taib. Sebab tadi di dunia nakadzaba bi ayati. Kita tuh kurang kuari pilih-pilih besi urang jadi pedagang sing hade. Besi urang jadi pemborong sing hade. Besi urang jadi petani sing hade. Ulah datang ka asup ka ayat ieu. Jelema nu pangzalim nama moal aya. Numpang zalim nama kadzdzaba bi ayati. Jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Eta teh innahu la yuflihul mujrimun. Sanyana kalakuan yani moal bahagia jelema anu berdosa geus puguh dina katauhidan anu ngimankeun ana lain ka Allah mangerana lain ka Allah. Jelas eta mah musyikun kafirun eta mah moal bahagia teh moal ka surga. Nomor kadua na jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Teu make aturan-aturan Allah di politik, di ekonomi, di budaya, berbagai aturan-aturan teu make aturan Al-Qur'an. Eta mah la yuflihul mujrimun. Na'udzubillah min. Setelah orang nyaho lalaunan introspeksi diri sabah tadi ke awak sia teh itu di negara hirup teh kuari makan teu neuleuk ka neraka engke makan berhadapan langsung ngagebur na neraka kuat sia mun dibeulung di neraka tanya awak sia teh ieu teh pejabat haju aturan dina nagarana ieu sia teu make aturan-aturan terserah bejakeun ka awak jing gambarkeun ku mata hate alam akhirat
tentang hudang ti kubur, giring ka masak, timbang amal, ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika batur lalumpatan menuju surga, nu hiber nu lompat nu lempang. Aju urang tinggalin boro-boro di akhirat menuju surga. Cacak-cacak urang dek berangkat ke tanah suci bae ge. Ke tanah suci, batur berangkat urang teh sedihna luar biasa. Ketika datang ka Jidah batur geus diangkut ke Mekah, urang tinggalin sedihna luar biasa. Ieu kakarake kos kitu kesedihan urang ketika babaturan urang anu sebaya jeung urang geus kararawin geus boga anak, urang angel bae deui. Eta ge sarua bae, awak sieu ti kunas-nas teuing. Baturan sia mah geus boga anak, geus boga naon sia can laku keneh bae. Ih goblok sia awak. Tolol sia awak, kurang naon sia. Dia sia atupan aing ngaca mah kitu dia sia teu sabaraha jeung disoler mah kasep jaga sarua. Tah ieu carita kasedihan. Iya ke di akhirat batur luhiber, batur lumpat, batur lempang, batur ngeson tapi datang. Urang tinggalin, awak sia teh tinggalin. Di sisi jahanam deuk kubahas ya. Gambarkeun ku urang, masyaallah kari. Awak sia teh pedagang ke aya aturan ada kapan dina Al-Qur'an. Cek dagang sia teh bener apa henteu? Kitu seakan-akan sia teh kan keur nincak di jembatan. Ngagelok bae sia eta ka neraka. Introspeksi urang mumpung hirup keneh ieu. Aya keneh jeda waktu urang jang introspeksi diri. Urang teh ieu teh keur milih antara surga jeung neraka. Carana ieu introspeksi. Nah, eta nu paling hebat bang urang. Ibadah nu paling hebat cek Imam Jalaluddin Rumi, cek Tuan Syekh Abdul Qadir Rajab, cek para aulia-aulia Allah. Eta introspeksi, tafakur mun bahasa urang. Sia awak napakuran diri. Sia awak yang sedikit diri eta pugu sia teh lain kiai kok hayang di kiai-kiai seserian awak urang awak hayang di kiai-kiai ku batur padahal jalain kiai modok teu naon teu berarti akan awak aing tolol kan aju ka batur teh cium tangannya cium dong dibulak-balik eta geus jang modal jadam geus aya di si eta Dulu mati survei diri Allah ya Rabb. Awak sia teh naon atuh ieu derajatna naon atuh kamulyaanna kok make jeung hayang dimulia-mulia ku batur si awak nanaonan si awak batur mah tawadu pinter aya di nyana tapi teu ngarasa pinter gagah aya di mana tapi teu ngarasa gawe sugih aya di mana tapi teu ngarasa sugih ibadah ka Allah sakitu hebatna tapi ngarasa can bisa ibadah ku bisaan batur mah beh urang mah kakarek puasa Rajab bae ge budak di online-keun salah sia kieu ngomong cai mah dek online bae. Kabeh. Sanagara nyahueun kabeh. Masyaallah. Wallah alam puasa wallah henteu sebenarnya. Tuh. Iya kan? Kudu mah disumput-sumput. Sedekah tangan kanan, kiri cek Kangjeng Nabi ulah nyahoe. Eta teh maksudna naon kinayah ulah dibeja-beja. Ieu mah sedekah. Lain gara bikeun ke cenah jelema. Lain engke geus kumpul kabeh kara. Geus karumpul kabeh. Merena ge soting. Ya. Tah, geus kitu geus teu bagus. Geus teu bagus. Mentak model toriko disutong-suting sutang. Nah, naon urusan batin. Kok dizohirkeun sih? Lain kitu. Ya geus saralah. Mentak hasilna kuari toriko teh dunia hasilna dunia takabur hasilna kuari jekrem hasilna kuari pemarah hasilna kuari sombong hasilna kuari ribut toriko teh kos kitu naon eta salah langkah jadi aya aturan-aturan ieu syariat ieu toriko engke kalau komo geus dibere hakikat urang dibere hakikat kan kabeh ge berhakikat ya urang mun nyaritakeun hakikat ieu teh kan tajalli Allah Tajali Allah ya teh Allah Rahman Allah Rahim Allah aya di urang kabeh ieu teh keur tajali ja urang boga tanaga ti Allah urang boga kersa ti Allah urang boga kicep ti Allah urang boga denge ti Allah urang boga tanaga ti Allah urang boga kahayang di Allah atuh berarti kan ieu teh tajali Allah asli nama ngan urang mah lantaran dihak di syariat teu meunang kos kitu ketika geus dibere mah urang ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi aing teh hiji teh jeung Allah orangana padahal mah jeung manusia tapi perasaan jeung Allah ku sababna tajalli Allah eta kakarak ke judul ke cara kadituna
mus dibere Masya Allah Masya Allah Masya Allah orang sorangan ngarasakeun teh poho bisa sapoe orang embung keluar 2 poe orang keur ngarasakeun nikmatna berhakikat teu hayang kapanggih jeung jelema teu hayang eta mah makhluk keur jeung Allah nikmat jeung Allah geunaheun teu dipake ka aya ketika amprok jeung jelema asa lain jeung jelema asa jeung Allah. Lamun urang kos gitu dipake di syariat atuh sasar. Oh, aing sasalaman sesama Allah kita sasalaman. Tolol pan goblok tuh. Eta beunang eta badak pagawean hakikat ulah dibeja-beja ka toriko. Toriko ulah bebeja ka syariat. Syariat bae cara urang. Penemuan-penemuan di toriko loba engke. Teu meunang. Ngaranna ge batin, ke dibere rasa ieu rasa itu rasa ya Allah ya ulah dibejakeun. Kecuali keur ngabahas Hikam misalna, Ihya misalna, atau dipatali jeung Al-Qur'an, patali jeung eta. Tuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi gorenganan eueuh nu pangzolimna kecuali nu kafir, jelema nu musyrik, jelema nu murtad, etalah pangzolimna jelema nu sesembahana lain Allah. Nomor kedua, nu pangzolim nama jelema nu teu make kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, berpolitik, berekonomi, berbudaya dan lain sebagainya, teu make aturan Al-Qur'an, eta nu pangzolim nama menurut nu bogana Allah Subhanahu wa ta'ala nu disampaikan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu kurang kuari kadenge horenganan kos kitu tinggal nur-nurna cahaya-cahaya ilahi anu nembus ke hati masing-masing datang ka mana keyakinanana terserah tah kumaha Allah merena jeung kumaha urang narima.